Kak, ke mana? Ngaji. Di mana? Di musola itu tuh, sebar orang ngaji. Nah, 20-an. Cek pemajikan, Kak. Emang iya nih di Paraban kukul hubai anak. ngaji berkat tilok menang naon tilok menang atuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopeh nomor genep ku 12 ban sia atuh kos kitu atuh ieu ban cenah sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran deuleu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu nya aja atuh kudu-kudu mah ngojek Kak. Aduh Gusti Allah mulainya nangis balik geus teu nyaman guys balik teu nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan anu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji Kak capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah Kak istirahat ngeunaheun kepikiran naon tenang. Iya mapan pemajikan orang balik di mana sih pemajikan di kamar di kemana sih budak Masya Allah kadanan ku ngabagiakeun mah ayo datang teh karek datang Kak semua lo rabak lah di mana baik naon kurang itu lah pemikiran budak pemikiran pemajikan kalaparan kalanti ya bantuin lah henteu senep kan aja jantung senep dah asana kudu dioperasi aja jantung ya tetep teu sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa hiji pilih nu galis dua nu pinter tilu nu sugih terus teu meunang eta ulah kawin jomblo bisa sia ese anu ngahayukeun anu noel Kak lain boga mingguan di musola itu teh pan atuh Kakak tenang-tenang bae sararangeuk lah ya bangun deuk hujan nah hujan sakitu bae ge Kak berjuang Kak sugan bae Kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran ya baju ya pake ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus dira ka ditu tah pan bodoh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di malai Kak kunaon emang henteu ngaji hujan banding ulah lah yang konon gitu tariris Kak lah blon tak pemajikan tak namun ayah pemajikan kosit candung